Misteri di Gunung Koromong. Misteri di Gunung Koromong. Ia sana Aan Merdeka Permana. Loba kakuciwa ku alatan gagal ngalaksanakeun ambisi badag ngalantarankeun Arya Perbangsa beuki sakama-kama milampah kajahatanana. Loba nu jadi korban, boh nu jadi satruna, boh nu jadi baladna. Sabot gitu politik kanagaraan beuki harengheng kasugri. Kerajaan Cirebon teu karasa jongjon pedah pajajaran tumpur, sabab kerajaan Banten anu mimiti cengkat sarua hayang kumawasa di Tatar Sunda. Ieu kaharengheng politik oge dimangpaatkeun ku jalma-jalma anu gede ambisi, nu hayang mulut keuntungan tina ririweuh deungeun. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar. Hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Misteri di Gunung Koromong. Tetela ieu teh suku pagunungan anu katelahna Gunung Koromong tea kasugri. Ari nu disebut Gunung Koromong teh sabenerna mah gundukan gunung-gunung laleutik. Jumlahna kawilang loba, basa kungsi aja nu hidangan ngitung teh jumlahna aya kana 70 jumpluk. Gunung anu panggedena katelahna Gunung Guci. Ari nu sejena anu kajojo bae nyaeta Gunung Dawa, Gunung Kajayaan, Gunung Gundul, Gunung Koneng, Gunung Leneng, Gunung Hanjung, Gunung Picung, Gunung Cisentul. Aya oge Gunung Kuncung jeung Gunung Bandera. Sawareh jembet ku kakayon jeung pileuweungan sawareh deui ukur mangrupa Gunung Kapur. Lamun urang hayang mancal ka Gunung Guci, kudu badarat bari nyorang lalampahan anu kacida tarahalna. Jaba jembet ku akar-akaran rumpil jeung sangar. Di eta pagunungan teh oge loba guha-guha kapur anu arang kasabaku jalma. Anu kasohor bae nyaeta Guha Macan, Guha Topong jeung Guha Lawa. Tepikeun ka taun 1870-an mah wewengkon Gunung Koromong teh kabejakeun tempat munjung. Ngan kadienakeun loba gunung kapur anu ditugaran, malah aya bahan-bahan keur semen. Di eta tempat malah ngejegir pabrik semen bahana dicokot di Gunung Koromong.
Saprak gunung loba ditugaran guha-guha karamat atawa sanget teh milu kaajurkeun jara dibahan keur semen. Harita tempat anu pangsohorna teh nyaeta patempatan anu sok dipake munjung ka Buta Hejo. Disebutna nyupang atawa ngopet. Nyupang atawa ngopet teh minang saraya kasabangsa jin siluman sileman pikeun ngudag pakaya tapi aya pamayarna. Anu biasa namah eta pamayar teh kudu mangrupa tumbal nyawa manusia. Saban taun anu munjung ka Buta Hejo kudu nyatorkeun nyawa hiji saha bae eta mah. Biasana anu diwadalkeun ku anu munjung ka Buta Hejo teh nyaeta jalma anu nerima rejeki tan karana kaluar gesang. Cohagna mah anu kabere rejeki teu pupuguh. Cek ujaring carita ka Sugri, biasana anu munjung ka Buta Hejo teh neangan wadalkeunana ka anu sakirana pangedulan. Hayang nampa rejeki bari mumul digawe, nyaeta jalma anu bakal jadi calon wadalkeuneun. Mungguh aneh ti mana eta kepercayaan teh datangna jeung naon pangna ukur hal-hal sarupa kitu bae anu kasohor di Gunung Koromong teh. Padahal mun mireungeuh sajarahna cenah di lalawak Gunung Koromong teh kungsi dipake bumen-bumena tokoh Islam saperti Sunan Bonang jeung Syekh Madekur. Di Gunung Koromong oge kungsi aya kajadian tarungna Sunan Kalijaga anu ngadu jajaten ngalawan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar teh sabenerna mah masih keneh golongan wali ka Sugri. Ngan ku wali anu salapan teh dituding geus mengparkeun kapercayaan ka Gusti Allah. Balukarna Syekh Siti Jenar kudu diudag-udag ku para wali anu salapan. Nu matak basa ku Sunan Kalijaga kapanggih. Jadi beberik tepikeun ka tarung ngadu jajaten teh di wewengkon Gunung Koromong. Guha-guha anu cikeneh ditataan teh kaasup patilasan tarungna eta dua jago. Ari-aria perbangsa niat muru wewengkon Gunung Koromong teh. Tetela deui lain sakadar nampa bejati jajaka santa wungkul. Malah mun mah teu disebut salah sabenerna kanyaho Arya perbangsa ngeunaan kaayaan Gunung Koromong teh jauh leuwih apal tibatan jajaka santa. Eta we buktina. Basa Arya perbangsa tumanya perkara kejadian tarungna Sunan Kalijaga jeung Syekh Siti Jenar. Jajaka santa makalah kapungak pinguk. Pon kitu deui waktu Arya perbangsa nanya di mana kira-kira guha tempat numpina nyerambut kasih. Ieu oge sarua ukur dijawab ku Gideug. Alhasil sia mengancam ukur budak atahkannya geuning, ceuk Arya perbangsa ngece. Di ecek itu santa mah ukur ngeluk we da meureun rumah sakitu. Ayo, urang teruskeun ka guha lawa. Cek Arya perbangsa bangun tayaka capek. Diajak itu kabireungeuh Kirawi mah bangun merod ti subuh keneh lulumpatan bari taya deureuna. Manehna mah geus mopo deui teu bisa laju. Piraku cenah kakara oge datang kudu geus mangkat deui. Boman atuh sia kakara puceng geus Rawi. Aing mah jeung Hisanta geus teu tadi ngecedog nungguan sia. Cek Arya perbangsa jemedud keheul. Di omongan kitu Kirawi ukur ngeluk bari nyusutan kesang anu ngorolok kana sakujur awakna. Hatena rumahuh tapi ari baha mah teu wani. Nu matak sanajan capek keneh oge mireungeuh dununganana jemedud hasum kitu daek teu daek manehna cengkat deui. Mireungeuh Kirawi cengkat Arya perbangsa langsung ngalengkah muru ka tonggo. Kituna teh bari terus lumpat. Jajaka santa guat lumpat nuturkeun tukangeunana. Atuh Kirawi oge kapaksa milu lumpat, mangkaning lumpatna tekan memunggang gunung kitu atuh. Ngan kakara oge sapanyupahan dina palebah tanjakan Kirawi teh ngegubrag manten.
Manehna nyang saya dina batu kapur sungutna calangap jeung napasna ngahega. Mireung kitu jajaka Santa ngarandeg bari ngabejaan karya perbangsa. Aduh Gusti Arya, itu Kirowi mah po, Ceuk Santa nyorowok. Arya perbangsa ngarandeg sakedeung geus kitu mah ukur ngecewis. sok urus Gusti ya. Aing rek nungguan di luhur. Pokna. Tur ari geus kitu mah manehna geus luncat deui ka hareup. Santa mah geuwat nyampeurkeun Kirowi. Hayang nginom. Aduh manehna angkieu. Ceuk Kirowi empas empis. Santa bingung sabab rata-rata ti ditu ka dieu jiga-jiga moal aya walungan boro-boro ku cai nyusu di sabeudeureuh tempat teh ukur batu kapur. Duh, kudu nengan heula ti lebag ieu mah. Kumaha nah anjeun sanggup nungguan sila? Ceuk Santa bari nyusutan ke sang Kirowi. Kirowi ngahulang bari angger empas empes. Aing mah sanggup. Tapi ari Gusti Arya mah bisa jadi embung nungguan urang. Tembal Kirowi. Duh, keun wae tuh. Ari ambekeun mah pasti bakal ambekeun. Ngan keun bae engke kami rek nerangkeun naon pangna urang telat mah nya. Ceuk Santa bari cengkat rek muru lebak deui. Ngan samemeh ingkah leungeunna dijewang ku Kirowi. Atuh Santa kapaksa balik deui bari neuteub heran. Duh, aya naon sila? Pokna kerung. Sia kudu hati-hatinya. Ceuk Kirowi panonna neuteub laleb ka Santa. Mireungeuh kitu jajaka Santa bagi kerung bae. Polah jeung rengkak Kirowi teh bangun dareuda. Bangun barareda. Duh, tang tu hati-hati atuh. Ngan kami janji bakal mawacai ka dieu. Bari moal keplok lah. Tembal Santa nepak pigeulang leungeun Kirowi. Lain aing di tah sia kudu hati-hati teh. Ceuk Kirowi gigideug da Santa jiga nu salah harti. Duh, nah hati-hati soal naon atuh? Ceuk Santa neuteub deui. Sia kudu hati-hati pisan kumaha ulah ka Gusti Arya teh ya. Ceuk Kirowi. Duh, pogo we tuh. Kami kudu hati-hati pisan ti samet ayeuna mah. Kami teh moal loba ting pi omongeun lah itu. Kami teh ayeuna mah geus apal naon anu Gusti Arya teh resepeun. Ceuk Santa. Tapi pikeun kadua kalina Kirowi geus gigideug deui bae. Lain soal eta. Pokna bari hantem gigideug. Napasna beuki empas empes bangun anu tereh beak. Atuh halis Santa teh geus kerung deui bae. Ayeuna Santa mimiti ngarasa yen tina ati Kirowi teh jiga-jiga aya nu rek dibalakakeun ka manehna. Duh, aya naon atuh nu sabenerna ieu teh? Aya naon anu sabenerna rek ditepikeun ka kami teh Kirowi? Ceuk Santa. Samemeh nembalan Kirowi ngabetem heula jiga anu rek ngumpulkeun tanaga jeung piomongeun. Gusti Arya teh nya jalma leber wawanen jeung jalma anu sumangetna teu weleh ngagedur. Utamana dina ngudag cita-cita. Eta mah nya kudu dipiconto ku sia. Pangabisana luhur jeung elmuna luhung we ku sia kabeh halap. Tapi kunaon Kirowi? Kunaon? Ceuk Santa bari nanggeus sirah Kirowi da bangun anu rek mulahek eueuh tanagaan. Aya anu gorengna bari polah Gusti Arya teh. Sia mah poma ulah kapengaruhan. Sia ulah deuk nurutan. Ceuk Kirowi napasna bari ngahega. Naon pola-pola anu kudu dijauhan teh Kirowi? Ceuk Santa panasaran. Tapi napas Kirowi beuki ngahegak manehna mere isarah anu maksudna mah hayang nginum alatan hanaang. Atuh samemeh Santa narima jawaban teh manehna mah geus lumpat manten da hayang buru-buru dengan cai keur hanaang tambah hanaang Kirowi. Cai teh deui nyao aya di mana da sakitu geus kukulinceran ka saban tempat teh weleh henteu manggi. Manggih-manggih soteh sanggeus asup ka jero guha leutik. Tetela tina luhur lalangit guha teh aya cikaracak nya kecelakaan. Ukur sakecelak ngan kusabab eueuh deui atuh sanajan encen ngukumpul oge henteu weleh dilakonan. Cikaracak teh ditandean kana sapasang dampal leungeun ngan edas gangguan teh aya-aya bae.
Kakara oge dampaleungeun teh geus rek leber ti luhur ngadadak aya anu murag kepluk ninggang pisan kana dampaleungeunna. Ngarasa aya nu genyal-genyal santara was kacida angot basa dibireungeuh yen eta teh oray welang. Atuh hatena beuki riwas bari sembunga goak leungeunna dikapeskeun da hayang ngepeskeun oray. Enya oray teh ngaceleng kakepeskeun tapi da cai oge lapur. Koredas tina dampaleungeunna atuh kapaksa manehna teh kudu balikan deui ngukumpul cai sakecelak. Lila pisan deui hayang kumpulna teh. Geus kitu ngumpulkeun geus bisa ngumpulkeun cai kalawan leber dina dampaleungeunna manehna kakara kaluar ti guha. Geus kitu lalaunan lempang murut tonggoh. Enya lempangna teh kudu lalaunan da paur cai beak di jalan. Barang tepi ka tempat Kirowi nyang saya oge. Cai oge kari satengah deui. Kirowi yo. Cai teh manggi lumayan lah. Sakieu ge tambah ti koro ulah garingan teuing we atuh. Ceuk Santa. Ngan Santa munggu olohok basa tuurna dipake ngaguyah-guyah teh. Tetela awak Kirowi teh geus oyag kabeh. Ku harianeun anjeun miheulaan Kirowi. Ceuk Santa ngalengis. Teu karasa cai meunang hese capeneangan teh murubut murag kana taneuh kapur. Santa ngagulang gaper awak Kirowi da bisi manehna salah panyangka. Tapi sanggeus dipariksa urat dina leungeunna jeung diimeutan ngapan tina hariguna tetela teu nyalahan panyangka teh. Kirowi teh geus tepi kana titis tulisna. Pikeun sajongjongan mah manehna ukur bisa ngaharuk sorangan. Hampir satahun manehna wawuh jeung ieu jalma teh hirup teh oleh babarengan kumawula ka Arya Prabangsa katut Arya Damar. Ku teu sangka manehna kudu nyaksian Kirowi ngaleupaskeun nyawana. Hate jajaka Santa ngarasa sedih. Sarela ieu memang Kirowi teh henteu nembongkeun kanyaah ka manehna. Gawena teh ngan sentak polotot wae. Tapi sanajan kitu Kirowi ku manehna dianggap hiji jalma anu jasana lain lumayan. Aing teh jalma hengker jeung bodoh ka tetoloyo. Tapi sanggeus disupri ilmu ku manehna aing ayeuna teh henteu hengker-hengker. Teu bodoh-bodoh teuing, omongna dina jero hatena. Jadi boh alusna boh gorengna, ari keur Santa ayeuna mah Kirowi teh mangrupa jalma anu geus ngahutangkeun budi. Bet aing teh acan bisa males kahadean ka manehna. Da bongoana manehna kaburu ninggalkeun ieu alam rame. Ceuk hatena ngungun. Malah cek hatena deui Kirowi teh tetep jalma hade-hate. Buktina dina mangsa-mangsa mungkas umurna Kirowi make haat mere papagah ka manehna. Jajaka Santa mula sara layon Kirowi bari hate kebeku kasedih. Ngan najan kitu manehna can wani ngurebkeun eta layon. Ceuk pikirna kukumaha oge Arya Prabangsa kudu dibiberan heula. Atuh ari geus kitu mah manehna teh bratak bae lumpat muru tonggoh. Ari jalan ka tonggoh teh lain beuki enteng geuning tapi kalah kabeuki bangga sababnya jembetnya taraha. Jungkrang mah jungkrang manis sababaraha hiji anu diliwatan teh. Nah indit kemana tuh Gusti Arya teh nya? Ceuk pikir Santa tatanggahan ka sakuriling bungking. Manehna teh geus anjo ka mumunggang gunung ari dina sisi jungkrang kabireungeuh aya liang guha. Poek meredong jeung pika keungeun. Nah iya nu katelahna guha lawat teh. Kitu ceuk pikirna. Lamunnya ieu guha lawa, tangtu Arya Prabangsa asup ka ieu guha. Sabab kitu geuning ceuk pamaksudanana oge manehna teh hayang ka guha lawa sabab di eta guha teh aya anu ngageugeuhna. Arya Prabangsa teh hayang nepungan anu ngageugeuh eta guha nyatana siluman buta hejo. Inget kapala bahdinya hate Santa rumegag. Rek naon make nyamoerkeun buta hejo segala rupa? Ceuk pikirna kerung. Atuh ku sabab kitu mikirna Santa teh akhirna mah cempego we sisi guha. Anu diajam teh rek ditungguan kaluarna bae. Moal aing mah moal deuk urusan Gusti Arya make sumulondok kanu kitu patut. Ceuk pikirna deui. Tapi di dagoan salila-lila tetera Arya Prabangsa eueuh kaluar malah tepikeun ka panon poeling Sirmulon anu ditungguan teh kaluar-luar. Ku sabab kitu samemeh
keayaan saripna Santa Guragiru kalebak deui. Tujuan anak taya lian iwal tirek ngurebkeun layon Kirowi. Keun baelah, henteu jonghok heula jeung Gusti Arya oge. Da bungahan teu kapanggih atuh. Ceuk pikir Santa bari tuturubun turun. Basa anjog deui ka tempat tadi teh layon Kirowi masih keneh ngagoler. Matakna langsa mireungeunna. Da geuning ditinggalkeun sakedeung oge sakujur awakna teh meuni pinuh ku lebu kapur. Ngan waktu rek diangkat Santa reuwas ka bina-bina. Palebah ka kemplong beuteungna make kabireungeuh aya tatu gudawang. Anu leuwih reuwas deui eta eusi beuteung eta layon teh geus budal badil jiga tapak dikorowot. Duh, dikorowot ku sato naon atuh? Awak Santa ngadadak jiga nu muriang panas tiris. Tetela sabot ditinggalkeun layon Kirowi teh jadi parab sato gunung nu nyao sato naon-naonna. Bisa jadi meureun eta teh sato maung, bisa jadi deui sato kerud. Nu eces awak Kirowi teh geus teu beleger. Hampura Kirowi, Ceuk Santa ngalengis sorangan. Atuh geus kitu mah Santa Guragiru ngalih liang kaluat. Ngalina oge sabisa-bisa wae da eueuh alatna. Pamustunganana kaluat teh anggeus sanajan teu pati jero oge. Atuh geus kitu mah ngan regenyang we eta layon teh diasupkeun kana liang kaluat bru diruruban taneuh anu pacampur jeung batu kapur. Basa panon poe geus surup di tebeh golon pagawean teh kakaraang geus. Santa teu hayang loba micieun waktu harita keneh oge manehna langsung bingbrit muruk ka tonggoh deui. Tujuanana taya lian iwal ti guha lawa. Tapi barang anjog ka lawang guha mah angger we manehna teh henteu bisa nepungan Arya berbangsa. Ya kamana cenah atuh eta jalma teh lewasna? Ceuk pikirna mungguh bingung. Santa nyobaan mapai-mapai sisi jungkrang sangkan bisa asup ka jero guha. Keun bae rek dicobaan we di tiang ka jero lah. Bisi manehna yang hareupeun bancang pakiwu, ceuk pikirna. Sasa teh sebeleke manehna teh ngarayap mapai-mapai sisi jungkrang mun ti kosewat alamat awakna murag kana jungkrang anu sakitu jerona. Tapi ku sabab kitu-kitu oge Santa ayeuna teh geus boga pangabisa. Dina akhirna mah bisa oge nece ka jero guha. Guha teh mani poek meredong. Basa manehna ngatayap lalaunan ti jero ting buriak ratus-ratus kalong ku loba-lobana sorana meuneu ngaguru handaruan. Salah sahiji kalong mah malah numruk beungeutna pisan kituna teh make jeung bari ngarawas kana pipina. Santa reuwas mireungeuh eta kalong ngarawas geuwat ditakis atuh awak kalong teh ngababet kana batu. Kakara oge kepluk murag baturna meuni racok marocokan awak kalong anu bieu dibabetkeun. Bulu punduk Santa muriding aneh cenah ieu kalong teh make beukeun getih. Padahal kapan biasa mah kahakanan kalong mah saukur bung-buahan. Ingat kana getih secara otomatis manehna ngaragap kana pipina. Horeng geuning dina pipina teh aya getih ngucur. Pudingding deui bulu pundukna muriding manehna risi. Dirina oge akhirna jadi perhatian ratus-ratus kalong. Dajeng nyana kakara oge hatena nyarita kitu. Anak garapak teh aya kalong sababaraha hiji ngagarapak nubruk kana beungeutna. Awak Santa ngadanghua ka tukang. Ku hayang mamengparkeun eta panarajang tapi acan oge cengkat geus jol deui welas-welas kalong. Sarua kabeh oge hayang ngarawas kana beungeutna. Atuh Santa teh pakupis ngagebugan saban kalong anu nubruk awakna. Saban aya kalong anu datang saban dipabetkeun kana batu guha tur saban aya nu murag saban dibarorok ku batur-baturna. Kituna teh bari recet di sarada mani matak ngajlengeng kana ceuli. Di jero guha anu poek meredong teh akhirna mah jadi ribut teu puguh. Sabubuhan kalong parebut moro bangke baturna. Tapi sabubuhan deui pahibut moro manehna. Atuh menang sababaraha lila mah Santa teh galungan jeung sabubuhan kalong. Nya geuning kalong teh mani sakitu lobana da buktina mah mani jiga teu beak-beak. Batan kalong anu beak kalah ka awak manehna anu taak bakat ku cape. Santa ras inget yen sato kalong mah tersepeun kanu caang-caang. Atuh bari awakna cungcat-cingcat mengparkeun panarajang kalong teh. Leungeunna uyup ayap kana pesakna maksudna mah neangan paneker. Tapi dasar keur suwe paneker teh teu kapanggih. Atuh ku sabab kitu manehna saakal-akal nyieun reka perdaya. Leungeunna uyup ayap neangan batu geus manggih batu sagede hulu embe.
gewat dibenturkeun kana batu guha henteu kungsi lila kaluar seuneting buricak malah sakolepatnya angan isi guha. Demi mireungeuh aya seuneting buricak, kalong-kalong teh sieunneun bari disadarame pisan maranehna nyalingkir ngajauhan cahaya. Malah henteu kungsi lila buriak leungit nyawa indit kamendi. Ngan sanajan kitu ari batu mah henteu weleh sina ngaburicak, anu jadi sabab alatan tadi panon santa mireungeuh aya nu ngabeleg gede. Jiga awak jalma ngan jalugjug jangkung. Jangkungna sakumaha matak teu kaharti ku akal ongkoh lalangit guha teh henteu pati luhur, tapi maka aya jalma nu jalugjug jangkung. Eces eta mah lain area perbangsa. Sabab cek pikir santa sanajan nya awak lununganana jangkung bang-bang tapi da teu jangkung-jangkung teuing. Da ari anu cikene ngajega mah. Heueuh nu ngajega jangkung teh. Hampir 2 kaliin awakna Gusti Arya euy. Cek pikir santa bari nahan ambekan bawaning ku heran. Moal mah eta kitu siluman buta hejo teh. Kitu cek pikirna. Cekes batu teh geus ting buricak deui. Tapi ayeuna mah eta teh tenjoan aheng teh leungit nyawa ka mana. Malah maka ayaan oge kacida jemplingna eueuh sorana naon sanajan ukur saeutik. Tegenah ku kaayaan anu sakitu jemplingna, santa nyobaan ngagorowok meupeuskeun ka keung. Gusti Arya. Cenah nyalukan Arya perbangsa. Sakapeung santa ngahulang ngadedengekeun jiga-jiga aya nu nembalan. Tapi ari geus teges-teges mah lain, anu nembalan teh sora manehna keneh. Jigana sora teh nambag kana batu terus balik deui ka manehna. Nya ka mana atunya ari Gusti Arya? Ceuk pikirna bingungeun. Cape jeung kalut akhirna brek we santa teh ngudupruk di sindang sisi guha. Nyarande bari ngaleh-leh ngararasakeun ka cape malah teu kungsi lila manehna teh nganker bae sare. Tapi dina sarena manehna make jeung ngimpi sagala. Dina eta impian manehna keur leuleumpangan di guha anu eta keneh. Nganu ieu mah kaayaanana matak pikakatireun. Dina hitunganana basa manehna keur leumpang mapai-mapai guha. Di kenca katuhu sisi guha teh loba awak jalma ditiruk ku awi. Tina embun-embunan parat kana palangkakan, teu awewe teu lalaki kabeh jiga disate. Anu jadi heran maranehna teh henteu paeh teuing. Sakitu getih ulawaran di sakujur awakna malah aya anu letahna ngalel sagala. Eta anu keur disiksa teh tetep harirup. Sapanjang jalan kadenge sora anu jejeritan menta tulung atawa sakadar ngaweuweuw jeung humarurung jigana mah alatan nandang ka nyeri anu pohara ku eta siksaan. Tolong. Lepaskeun ieu tirukan awi. Lepaskeun. Kadenge sora awewe lumengis matak muring ka kana punduk. Santa ngareret kagigir enya we aya awewe geulis ngan beungeutna pinuh ku getih lalambaran sabab embun-embunanana ditiruk ku paseuk awi. Santa haat nulungan eta paseuk teh dirabut, tapi ana dirabut ana cur teh getih mancur ka luhur meuni teu anggeus-anggeus meuni teu beak-beak. Kaayaan beuki matak ketir deui sabab eta awewe anu dirabut paseukna teh kadenge beuki jejeritan da cenah karasana kalah ka beuki nyeri deui. Pasangkeun deui eta paseuk teh. Cenah nitah ka santa. Kitu bari melas-melis nahan ka nyeri atuh santa teh kapaksa nancepkeun deui paseuk kana embun-embunanana tepikeun ka getih teh mancer da sasatna kacocokan. Kunaon atuh ieu teh tepikeun ka kitu? Ceuk santa panasaran. Ditanya kitu ngandaradat bae eta awewe teh nerangkeun sababna. Cenah rumasa zaman keur hirup tamaha loba kahayang. Mireungeuh batur teu weleh panasaran hayang beunghar jiga batur. Duh, rumasa kami teh geus nyebakeun maneh. Kasiluman buta hejo. Mimiti namah nyawa anak kami nu kadua. Geus beak anaknya salaki kami. Da bohongan pangedulan teu hayang nyenangkeun pamajikan. Ari kabeh nyawa geus beak. Nya giliran kami anu kudu disebakeun teh. Tah kieu buktina. Eta awewe teh melas-melis jeung pupuringisan nahan ka nyeri.
Santa muringkak ngadengena atuh manehna ngalewas ngajauhan. Ngan kapan dihareup oge geus aya deui anu awakna disate jiga kitu teh malah manehna mah disatena teh ti palebah raranganana parat nancep kana embun-embunanana. Lalagi tengah tubuh ieu mah ieu oge sarua ukur humarurung nahan ka nyeri tina raranganana anu katiru kaluaran getih campurnana mantak gila neuleuna oge. Kunaon amang teh menibatan sakieu Ceuk Santa milulu mengis mangkawatirkeun. Ayeuna karasana mah duh tamaha segala diaprak sasat awewe nu disesakeun budak parawan dibenghoy randa disinalidig jeung nu keur boga salaki ge direbut ku hayang lobana awewe kami sabadiri ka Buta Hejo tapi geuning kalah kieu wawalesna teh Buta Hejo minta digantian ku nyawa kami. Ceuk eta lalaki humarurung nahan ka nyeri. Dipapai ditatanyakeun sakumna lalakon jalma anu ditiruk awakna ku paseuk awit teh mani matak pika katireun. Geuning kabeh oge eta teh sakumpulan jalma anu tadina hayang hirup senang ka Sugri. Boh senang lahir, boh senang batin, memang cenah ari keur mangsa di dunya mah maranehna teh ngalaman sakur anu disejana teh. Aya anu hayang loba harta dibere harta, aya anu hayang loba pamajikan dibere loba pamajikan. Tapi geuning kitu kusabab tadina menta bantuan ka Buta Hejo, atuh dina pamustungan mah eta pamenta teh kudu aya tebusanana. Nya ieu buktina anu cikeneh kabireungeuh ku Santa. Rek naon sia ka dieu? Ujug-ujug kadenge sora anu nya badagnya handaruan. Basa eta sora kadenge dituturkeun ku angin ngagelebug jeung ambean anu hangru. Santa tanggah sabab sora handaruan teh jolna ti luhur. Ana tanggah ana beleg-beleg be aya awak jalug-jug jangkung gede. Santa reuas lain meumeusan. Eta makhluk teh jaba jalug-jug jaba kulitna kandel kadeplik jiga kulit badak. Aradak hejo beungeutna oge pon kitu deui karadak kandel jeung pulas hejo. Panonna buburi lengan gede bolotot jiga nyorotkeun cahaya beureum. Ari huntu naranggeteng aya sihungan. Buukna gimbal sawareh jocong sawareh jiga bulu landak. Santa mundur salengkah dahawana hangru meuni mabak. Ieu meureun nu katelah Buta Hejo teh Ceuk pikir Santa. Si Buta Hejo teh nalek deui jiga tadi. Cenah deuk naon Santa tumorojog tanpa rarapan. Batur mah asup ka tempat aing teh sanduk-sanduk mamanapan. Na ari sia menitu boga kasopanan kitu ha? Ceuk eta makhluk. Batur mah sanduk-sanduk teh da meureun boga pamaksudan dak minang saraya ka anjeun. Tapi ari kami mah da teu boga kaperluan naon. Tembal Santa mimiti ludeung. Ngadenge jawaban sarupa kitu Buta Hejo jiga nu tugeunah. Atuh anget kitu. Sia juga anu ngahina ka aing. Sia juga anu nyepelekeun aing. Memangna ieu teh cilingan bisa keluar asup sageunahna bari tanpa tatapa sini ha? Ceuk si Buta deui. Nyaho teuing di mana ieu tempat aya nu boga. Nyaho ti mana ieu tempat aya nu boga. Jeung nyaho ti mana kami datang ka dieu kudu tatapa sini heula. Ceuk Santa geus nambalang deui bae. Ayeuna sia geus nyaho. Nu madak gawat sia minta hampura kan lain. Ceuk si Buta deui nyanggereng. Mun moal minta hampura di kumaha? Ceuk Santa kalah kanangtang-nangtang. Ditang-tang kitu atuh si Buta Hejo teh jiga anu dicoogado. Pikeun kadua kalina manehna ngagerem jiga maung rek nerekep. Bisa asup sia moal bisa keluar. Kajaba mungkin mun sia geus digawe di dieu sarila 100 tahun. Ceuk si Buta nyingsieunan. Moal kaumuran ku kami mah oge. Manggeus lah, mendong nyingsieunan. Sabab kami henteu sieun ku sabang sadademit. Ceuk pangeran oge. Manusia mah makhluk sampurna deuleu. Ceuk Santa bari nulak cangkeng. Buta Hejo geus gegereman deui. Sampurna teh lahirna.
Sabab ku pangeran sia diberi raga lemes jeung raga badag. Ari aing ukur diberi raga lemes bungkul, tapi ari soal nu sejen mah nyapa kuat-kuat bae. Aing kuat ngeganggu sia, mun sia kuat diganggunya sia nu unggul. Sabaliknya mun sia hengker jeung cehan, teu kuat nahan gogoda. Nya sia teh bakal, nya sia teh makhluk hengker tur awal akhir bakal jadi hakaneun aing. Cek buta hejo. Aing mah jalma kuat deuleu. Tembal Santa nulak cangkeng. Nah sia kuat nahan gogoda. Kuat lah. Nah sia kuat dinyeri hate kendeungeun. Dihina deungeun jeung dilelece deungeun bari hate teu ngarasa kaganggu. Ditanya kitu Santa ngahunted. Rumah sadina palebah dieu mah manehna teh teu kuat sabab mun batur ngahina manehna ambek, mun batur nganggap enteng manehna ambek. Nya ari anu nganyerikeun hati aing teh tandana balad sia? Ceuk Santa tumanya. Dibalik, malah anu babari nyungkelit hatena anu bakal jadi balad aing mah deuleu. Tembal buta hejo. Maksud sia teh mun aing babari syirik bidik ka sasama, babari nyeri hate jeung babari nyungkelit mun leuleuh batur senang. Eta teh tandana aing bakal jadi balad sia. Ceuk Santa muringis. Ngadenge eta pananya buta hejo seuring ngagagak. Buta hejo ngagagak, malah mani akei-akeyan jiga anu seuleun. Santa meni mudig-dig ambek ngan manehna kaburu eling. Mun aing ambek, meureun aing bakal jadi balad manehna. Pokna jero hate. Nu matak pikeun nahan amarah manehna teh ngan barakatak bae seuri nurutan si buta hejo. Ari eta buta jadi ngadadak jemadud baeudu meh asa dilelewe. Kunaon sia betkalakan urutan siri ha? Ceuk buta hejo ngagerem deui. Tapi Santa mah ngadon terus we seuri ceceleukeuteukan, kitu tepikeun ka manehna diguyah-guyah ku batur. Anak koreja teh Arya Perbangsa geus aya gigireunana. Kunaon sia beuteus seurian bari molor ha? Ceuk Arya Perbangsa nejeh bobokong Santa. Santa geuwat cengkat nelak-nelak beungeut nu aya gigireunana sabab kaayaan teh mungguh ramang-ramang. Nya bener nu ieu mah Arya Perbangsa. Atuh geus kitu mah manehna luak liuk bangun aya nu keur diteangan. Jangan sehari sia. Kamana ari Kirawi? Nah sia beteh sorangan di dieu. Ceuk Arya Perbangsa jadi milu luak liuk. Meureun manehna teh neangan Kirawi sabab jiga eueuh di dinya. Santa asa diingetan, ari geus kitu mah manehna teh ngan gaur beceurik, geus kitu manehna bebeja yen Kirawi teh geus eueuh di kieuna. Sanggeus bebeja kitu Santa ngajudi yen sakedeung di oge dudunganna teh pasti milu ceurik. Ceurikna oge geura bari jeung lolongseran da basa ditinggalkeun maot ku Arya Damar oge kitu. Tapi panyangka Santa nyalahan pisan, buktina di bejaan kitu teh Arya Perbangsa mah teu reuwas teuing. Atuh angot make kudu ceurik lolongseran mah. Majeunna we da mah nama geus sakitu kolotna tuh. Kumaha geus dikubur? Ceuk Arya Perbangsa kawas ngadenge ucing paeh. Santa unggek bari nerangkeun jeung layon Kirawi teh dikurebkeun di mumunggang pasir. Ya kabitan mah si abdi teh bade nyusul-nyusul saira. Namun dipilari ke mana mendai teh teu kapendak. Atuh si abdi teh nyanyahoanan ngurebkeun Kirawi sosoranganan. Ceuk Santa. Arya Perbangsa ukur nembalan ku unggek. Wayahna we. Ceuk Arya Perbangsa ngageryem. Jisim abdi teh kalitang sedihna. Ceuk Santa da panyangkana teh Arya Perbangsa ngupahan manehna. Anu sedih leungiteun Kirawi. Anu sedih lah. Matak ceuk aing ge sia wayahna sabab sanggeus eueuh Kirawi. Sagala rupa keperluan hirup urang teh ukur ngandelkeun sia. Tapi ketah kitu ge jang sia mah aya untungna. Sabab mun keur aya Kirawi neangan lebokeun teh jang tiluaneun. Ari ayeuna mah cukup keur duaneun we. Ceuk Arya Perbangsa meni rarangu nyaritana teh. Atuh ngadenge kitu teh deui hate Santa mah meni asa ngajulaeu. Hayu atuh Gusti urang kaluar ti dieu. Ceuk Santa mopohokeun soal Kirawi. Balagu.
Aing mah jauh-jauh teh hayang cicing di dieu puguh ge. Tembal Arya Perbangsa. Gusti, upami tiasa mah ulah numpi di dieu lah. Keun we urang milarian gua sanesna we dari Gunung Koromong mah kalintang seueur gua teh. Ceuk Santa ngasongkeun pilihan. Teu, aing mah teu hayang. Aing mah hayang cicing di dieu. Aing mah rek tatapa di guha lawa. Sia purah tunggu di luar. Mun aya mau ngamuk ka jamata, sia nu tanggung jawab nyelamatkeun nyawa aing. Ngarti? Ceuk Arya Perbangsa. Ku sabab omongan Arya Perbangsa teh sarua jeung parentah atuh Santa henteu bisa kumaha. Manehna ukur bisa unggeuk sanajan lalaunan oge. Atuh ti poe eta Santa teh ayeuna mah gawena teh ukur purah nungguan lawang guha. Ari Arya Perbangsa saban waktu numpi di jero guha. Ceuk manehna mah cenah keur tatapa tur ulah diganggu. Dititah nungguan teh puguh we kasalana taku. Kungsi sakali waktu Arya Perbangsa tilu poe teu kaluar-luar anak kaluar. Lian ti awakna kucel teh kemong deui. Tilu bulan geus kaliwat kasugri pamiarsa awak Arya Perbangsa lain ukur kemong tapi bari jeung cawigwig buukna gimbal kumisna cokrom jeung janggotna ngambay saret harigu. Santa mah ngarasa pangling sabab beungeut Arya Perbangsa geus robah batan samemeh datang ka ieu guha. Tilu bulan geus kaliwat, genep bulan geus kaliwat henteu karasa kaayaan teh geus nincak hambalan sataun. Arya Perbangsa tetap tatapa di guha lawa ari Santa satia nungguan di lawang guha. Sakalian kesel jeung boson manehna latihan kadijayan sosoranganan jeung sabisa-bisa. Papagah-papagah boh anu kungsi dibikeun ku Kirawi boh anu langsung pamere Arya Perbangsa sabisa-bisa diinget-inget. Geus kitu dilalanyah dilalatih ku sorangan. Boa bener boa salah manehna sorangan oge henteu nyaho nganu eces salila nungguan lawang guha teh manehna mah henteu kendat-kendat latihan. Salila cicing di eta tempat sabenerna mah henteu karasa aya hal-hal aneh anu pajah di Gunung Koromong teh loba siluman, malah manehna mah acan kungsi jonghok kajaba ari ngimpi. Nya sok remen ngimpi tepung jeung makhluk pikakeungeun anu nelahna buta hejo teh. Kawas dina impian anu munggaran buta hejo teh nembongan keur nyiksa jalma-jalma anu tadina bilu ka manehna. Sanggeus seubeuh nyiksa terus ngolo-ngolo Santa malar daek bilu ka manehna. Mun sia bilu kang aing, sakur kesenangan dunia tan wande kung aing dibikeun. Ceuk buta hejo bari sakedet netra manehna nyiptakeun emas inten permata golondongan. Geus kitu nyiptakeun waruga awewe anu aya anu nya geulis nya luis teu make pakean sanajan ukur benang salambar. Inget-inget poho dina impian teh manehna make jeung marojeng jasa segala rupa antara kabita ku pangbibita jeung kasieun ku anu pohara. Ari kabitana heueuh saha jalma anu atuh anu teu hayang dunya barana katut cawewe geulis. Ari sieuna da pugu eces eta sakabeh teh ukur godaan. Kapan geuning sanggeus dibere aamis teh engkena bakal ditagih ku papait. Atuh angot ari Santa mah geus pangbaueun kana ngudag-ngudag kasenangan teh. Kapan sakali mangsa manehna kungsi bogoh ka awewe balu karena di Tanjung Siang pada jiksa. Anu manehna bangbaueun teh waktu awewe anu dipibogohna teh paeh digadabah. Sanggeus manehna tas pulang paling dahareun teh eta imah awewe. Kajadian sarupa kitu teh manis sababaraha kali nu matak bieu basa diomongkeun basa ditembongan awewe geulis bari tataranjang teh. Manehna mah meuni jadi ras kajadian goreng teh. Nu matak sanajan hawa budak ngora tetep nyongkap tapi sakedet netra geus leungit eueuh tapakna ari geus inget kana kajadian Raja Patima. Nya mun mah aya kaahengan eta datangna ukur dina impian kasugri. Ari dina sapopoe nama anu disebut buta hejo teh eueuh bungkeuleukanana. Nu matak anu tadi ngarasa wegah maturan Arya Perbangsa anu keur tatapa teh akhirna mah jadi ngarasa betah. Rek teu betah kumaha da buguh wewengkon Gunung Koromong teh alamna endah.
Batu-batu kapur teh ari dititeup di kajauhan mah karasa endah, poncolotna bodas jiga gunung es. Angot lamun keur hade poena. Mun pasu subuh cahya panon poe sumorotnya angan poncolot gunung nu jumlahna aya 70 siki. Duh endah pisan. Piraku teuing santa make rek henteu betah cicing di dinya. Ngan sanajan manehna ngarasa betah kitu oge tetep ari ganjelan mah teu waleh aya. Eta teh karasa saupama manehna rarencepan turun ti gunung. Geus biasa sakurang-kurangna saminggu sakali manehna ngulinceran pi lemburan nu aya di handapeun gunung. Tujuanana taya lian iwal ti maling dahareun. Saminggu sakali manehna kudu nyadiakeun dahareun keur kaperluan area perbangsa. Atuh ku kituna jero saminggu sakali mah manehna teh pasti ngulayaban ka pi lemburan. Ari dina hiji waktu basa manehna ngulayaban lembur girinata di eta lembur Ibur Beja. Ari beja teh mata kreuwas keur manehna. Nyi Suti tiwas aya nu bergasa. Samemehna teh digadabah heula. Ceuk jalma anu mere beja. Usaha nu mergasana teh. Ceuk santa penasaran. Anu ditanya henteu bisa ngajawab tatag. Nya oda kami oge ladang nampa beja ti batur teh. Ceuk eta jalma. Iraha cenah eta kajadian teh? Ceuk santa deui. Penting tadi. Nya penting tadi pisan. Tuh, ayeuna oge urang lembur teh rek ngiringkeun layon. Cenah rek tukurepkeun ayeuna keneh. Ceuk eta jalma. Usabab penasaran atuh santa rek ngahajakeun nyampeurkeun anu pajah keur aya nu kamusibatan. Anu datang ka anu ditujul, ana datang ka anu ditujul nyawe di pasir teh kabireung aya sabobohan jalma keur ngurebkeun layon. Ti jauhna oge geus kadenge anu raung careurik. Aya awewe tengah tubuh anu cerikna teh meuni geus les-lesan da meureun bakat kulila ngading diul. Basa santa datang ke eta tempat sawatara jalma mencrong ka manehna bari pinuh ku rasa curiga. Pantes rek curiga oge da bubuhan santa mah lain urang dinya. Malah bisa disebutkeun jalma anyar pinanggi. Saha ieu teh? Nu ti mana jeung rek pamaksudna naon make ka dieu sagala rupa? Ceuk hiji jalma, lalaki kira-kira umur 30 tahunan. Atuh ku santa teh dijawab satara basna yen manehna teh jalma ngumbara. Ngan ngahaja nyimpang heula dumeh ngadenge beja ngeunaan budak cawene anu dipergasa tepikeun ka hanteuna. Pugunya pisan kisila, eta jalma teh mana ku biadab-biadab teuing. Nyi Suti teh minggu hareupna endek pangantenan jeung Jang Sapta da teh. Tapi naha atuh bet dipiheulaan ku eta mangkelu. Ceuk eta lalaki huntuna kekerot. Kurang ajar euy. Teu karasa santa ge kekerot bari ngepeulkeun leungeunna. Nah kisila apal saha kira-kira eta durjana teh? Ceuk si lalaki anu jiga namah kokolot di eta lembur. Geus moal salah deui. Tangtu eta mangkeluk teh suranggana. Omong santa geus kekerot deui bae. Santa ge geus teu nyangka yen eta teh pola suranggana sabab geus kabuktian yen basa manehna papaling di lembur tunggul kawung dituturkeun di tukang ku suranggana. Uri-uri aya suranggana der kajadian cawene dipergasa. Kadienakeun bisa dicirikeun saban aya suranggana ku kulamperengan saban aya kajadian sarupa kitu. Malah urang Tanjung Siang mah harita teh geus langsung nuding suranggana. Ngadenge ngaran suranggana anu araya tincuring hak, angot nu umurna leuwih kolot mah. Barang ngadenge eta ngaran teh langsung unggut-unggutan. Atuh santa oge jadi panasaran ari mireungeuh kitu mah. Nah kisila apal kanu ngaran suranggana? Ceuk santa ngaderet. Lain ukur apal sabab kami mah kungsi ngababarik manehna teh. Ceuk lalaki tengah tubuh semu kekerot. Iraha anjeun gungsi ngababarik eta jalma? Ceuk santa beuki panasaran bae. Kajadianna mah geus lawas nyaeta kira 7 tahun anu kaliwat di Indrakila. Ceuk eta lalaki teh kituna teh bari darada nerangkeun. Yen bareto ka Indrakila kadatangan budak ngora anu ngaranna Suranggana. Ari manehna teh datang ti Poncolot Ciremai muridna Ki Jongjo. Cenah wuri-wuri manehna datang ka Indrakila di eta tempat aya kejadian Rajapati.
Sadaya teg nyangka yen anu boga polah teh jajak ka Suranggana tea. Ngan kusabab bukti-buktina urang Indrakila teu bisa nyieun tindakan kitu bae. Ari kadinakeun ibu Rubeja pajah eta jalma teh geus ngiwat nyitar Minah papacangan Soma papada urang Indrakila. Pikeun ngabuktikeunana Soma pura-pura rek mergasa nyitar Minah barang keur kitu torojol Suranggana. Soma teh disiksa bebeakan ku si Suranggana. Ari geus kitu mah manehna teh ngiwat budak cawene nu katelahna nyitar Minah teh. Geus kitu dibawa ampleng-amplengan nyaho ka bandita teh, ceuk eta lalaki. Anak kitu mah eces anu mergasa nyisuti oge tangtu lah Suranggana. Da manehna mah apaleun pisan ka ieu wewengkon teh, Ceuk nu sejen. Atuh ngadenge eta beja hate santa beuki ceuceu bae ka Suranggana teh. Ngan ku alatan hayang leuwih mastikeun deui santa bapariksa ka biangna nyisuti sabab cenah biangna mah kungsi mergo jalma anu nyulusup ka jero imahna. Nah eta mangkeluk teh papotonganna Bambang. Rada jangkung jeung beungeut rada kasep, Ceuk santa nyipta-nyipta pangawakan Suranggana. Ditembalan ku biangna nyisuti. Nya, Bang jeung jangkung jaluk, jangkung. Langkoyang jika kurang nyatu. Tapi dah henteu kasep sabab pipina kemong bokna cawig-wig jeung aya janggotan ngambay saret harigu pokna. Ngadenge beja sarupa kitu santa kalah ngagebeg. piraku juga kitu potonganana. Si Suranggana mah tara ngukut janggot jeung buukna oge henteu cawig-wig. Mamah pasti salah dideuleuan lah. Cing diinget-inget deui. Pasti henteu cawig-wig lah. Ceuk santa lelenyapan atuda anu matak kitu teh da ari popotongan sarupa kitu mah taya deui iwal ti Arya Perbangsa. Tapi ari biangna nyisuti mah tetep yakin yen anu nyulusup ka jero imah teh taya deui iwal ti anu buukna cawig-wig. Jeung barauhang ru deui ceuk biangna deui. Napa santa mani ampir rek eureun sabab eces ari anu barauhang ru mah iwal ti Arya Perbangsa. Tapi mustahil Gusti Arya boga pola teu unik kitu. Ongko apan sarela ieu teh manehna mah tara kaluar ti gua halawa. Ceuk pikir santa. Ayo urang buktikeun Gusti Arya lah. Yen anu boga pola teh Suranggana. Ceuk santa kumeukeuh. Sadaya oge sapamadegan jeung santa yen bener cenah jalma anu ngaranna Suranggana teh jahat ka bina-bina. Kami geus ngadenge beja, loba cawene digadapah bari terus dipegasa. Ceuk batur anu boga polah teh jalma nu ngaran Suranggana, kitu cenah. Omong jalma. Tapi lamun di Suranggana mah henteu cawig-wig meureun. Anu ngagadapah anak aing mah lain manehna, ceuk biangna nyisuti. Kusabab beda pamanggih atuh pamustunganana maranehna teh arek indit ka Indrakila. Hayu urang puguhkeun ha bener di Suranggana teh jalmana jahat atawa lain. Urang Indrakila bakal jadi saksi anu pangjujur-jujurna, ceuk kokolot lembur. Atuh sanggeus acara ngurepkeun rengse bral maranehna teh muru ka Indrakila. Ari Indrakila teh harita teh geus asup lembur gegek ka Sugri. Malah kusabab pangeusina loba ku pamarentah di Cirebon oge wewengkon teh dijieun wewengkon anu satingkat jeung kacutakan. Hartina anu mimpin eta wewengkon teh boga pangkat cutak. Mun ceuk ukuran jalma ayeuna mah meureun cutak teh satingkat jeung camat. Kawas beh ditu saprak Indrakila asup ka wewengkon Karatuan Cirebon. Anu dibenum cutak di dinya mah tangtu anu sakirana saihwan jeung Cirebon. Lamun mah henteu langsung dikirim ti Cirebon oge. Hari-harita anu jadi cutak dinya teh nya Kisanuri kaasup cutak anyar manehna mah. Kira 7 tahun ka tukang cutak Indrakila teh tiwas diduga ngahajari pateni ku urang dinya keneh. Naon sabab da dipateni anu jadi marga lantaranana alatan politik. Harita urang Indrakila teh kaasup masyarakat anu boga kaagul ka Nyi Rambut Kasih ka Ratu Karajaan Sindang Kasih. Ari Indrakila harita teh kaereh ka Sindang Kasih. Basa Sindang Kasih kudu asup ka wilayah Cirebon. Nyi Rambut Kasih nolak sapajodogan. Atuh sabatae urang Indrakila oge nuturkeun kawijakan Nyi Rambut Kasih. Balu karena urang Indrakila teu oleh dicuriga ku Cirebon.
Kusabab kitu atuh mah anu jadi cutak di dinya mah kudu anu bener-bener bilu ka Cirebon. Cutak anu harita nya satiasa tuhu ka Cirebon, tapi eta polah teh kudu dibayar mahal nya eta palastra sacara demit. Can kanyahoan inya ti saprak kajadian kitu kumaha paripolah atawa pandangan orang Indra Kila ka Cirebon. Nganu eces Kisanuri nya eta anu jadi cutak kiwari mah sanajan nya masih kaasup anu dipercaya ku Cirebon oge. Tapi ari dina sapopoena mah boga kawijakan anu siger tengah. Urang Indra Kila henteu diawas secara khusus, angot make kudu terus-terusan dicuriga mah. Atuh kadunungannya eta ka Cirebon Kisanuri henteu atawa tara ngalaporkeun hal-hal goreng ngeunaan urang Indra Kila. Nu matak salila eta mah kaayaan teh aman-aman wae karasana. Ari Cutak Sanuri salila mimpin wilayah teh henteu oleh diaping ku tokoh Indra Kila nu katelahna Kisaptona. Dina carita rambut kasih ieu jalma teh nyong colang jadi tokoh pajuang anu toh pati jiwaraga bebela ka Sindang Kasih. Malah basa di Sindang Kasih aya hiji beungkeutan anu katelahna balad siluman rambut kasih. Nya Kisaptona teh kaasup ke kentongna. Ngan sanggeus kanyahoan anu jadi pupuhuna nyaeta Nyi Mas Suminar kalah pindah pilempangan kagoda ku euwah-euwah. Kisaptona jadi murang kedur pegat harapan. Angot sanggeus nyahoyan ngaran pasukanana dicatut ku gerakan jahat anu dipimpin ku Arya Perbangsa. Kisaptona beuki murang ket bae tepikeun ka akhirna mah boboleh moal deuk ilu biung deui dina urusan politik. Ayeuna mah gawena teh cicing we di lemburna nyaeta di Indra Kila. Basa kadatangan ku rombongan di lembur Girinata nyaeta anu masih keneh kaereh ka Indra Kila. Kabeneran Kisaptona keur aya marangan Kisanuri. Atuh basa eta rombongan uluk salam teh sararea heraneun. Kunaon urang Girinata datang meni ngabrul kitu moal mah aya bancang pakewuh. Aduh na aya naon ieu teh meni ngabrul kieu ciga-ciga aya geger. Ceuk Kisanuri waktu mapag sema. Ari sema sanajan masih keneh adab tapi katangan jiga anu tugeunah ditanya kitu teh. Ari Cutak pira ku acan ngadenge yang di lembur kami teh aya geger, ceuk Ki Ukri kokolot lembur. Baru aya gegernya. Geger naon? Ceuk Kisanuri. Atuh darada di Ki Ukri teh narangkeun kajadian anu lumangsung kamarina. Aya budak cawene anu tiwas dipergasa. Ceuk ieu budak ngora bisa jadi cenah dipilampah ku lalaki anu katelahna Suranggana. Sugana ieu berarti urang dieu ngeunaan eta jalma. Ceuk Ki Ukri menta penjelasan. Nu dibejaan ngabandungan ku perhatian angot Kisaptona mah molotot reuwas. Ngadenge eta caritaan Kisanuri mungguh hemeng. Dasa bener nama kami oge enggeus ngadenge eta pola-pola jahat sarupa kitu teh. Ti pareto eta teh nya cenah cek beja. Cek beja mah anu sok ngagedabah cawene teh lalaki nu katelahna Suranggana. Tapi sangkaan leuwih eces. Sangkaan leuwih eces neangan bebeneran. Hayu urang tanya ke Kisaptona nah bener eta beja teh. Ceuk Kisanuri bari mencrong ka Kisaptona. Anu dipencerong ukuru menghap lungse. Kisaptona ayeuna lain Kisaptona Bareto anu kejot borosot jeung getas harupateun. Malah Kisaptona ayeuna mah jauh jeung Kisaptona Bareto anu babari ambek jeung leuwih ngagedekeun peureup batan uteuh. Basa ditalek kitu teh manehna henteu riuk-riuk milu keheul kana eta beja-beja goreng. Ngan samemeh narangkeun naon anu dijadikeun patelakna ku sema Kisaptona teh narangkeun heula kajadian Bareto. Si Suranggana teh tepikeun ka 6 tahun atawa 7 tahun anu kaliwat mangrupa musuh gerot kami. Ceuk Kisaptona muka riwayat nu geus kaliwat. Santa kacida ngaregepkeunana sabab manehna hayang pisan ngadenge perkara Suranggana ti batur. Ceuk Kisaptona anu metak lila jadi musuh gerot teh sabab Suranggana mah muridna Ki Jongjo nyaeta anu bilu ka Cirebon. Ari sedengkeun Kisaptona mah bilu ka para pajuang Sindang Kasih anu sasatnya musuh ka Cirebon.
Atuh leuwih teh eta Ki Sabtonah mah kaasup jalma anu kacida neundeun katineung ka Pajajaran. Ku aing guruna si Suranggana mah harita teh dituding jalma anu khianat ka Pajajaran sabab basa dititah ngarurug Cirebon kalah kati balik milih kumawula ka Cirebon, ceuk Ki Sabtonah. Geus kitu Ki Sabtonah medar perkara sababaraha kajadian anu kungsi lumangsung di Indrakila. Ceuk manehna bener cenah Suranggana teh kungsi ideg lihar di dieu. Malah sanggeus kapanggih yen manehna teh muridna Ki Jongjo ku urang Indrakila pamustunganana dicuriga salaku mata-mata Cirebon. Ku sabab dicuriga kitu Suranggana geus didodohorek di alapatina ngan samemeh manehna bisa kaala. Anu rek ngalang-alapati teh kalah kami heulaan paragat nyawana. Sarerea apal sabenerna mah anu maehan balad kami teh Suranggana. Ngan harita kami teh bisa terang-terangan males pati sabab sabenerna mah si Suranggana harita teh ukur melaan maneh, ceuk Ki Sabtonah. Kajadian anu kadua nu aya patalina jeung Suranggana teh cenah basa jalma dituding eta jalma dituding nyiwat nyetarmina. Ceuk Ki Sabtonah nyetarminah teh ku kolotna geus diraremokeun ti leuletik ka jajaka nu ngaranna Soma. Ngan basa tepung jeung Suranggana nyetarminah jiga anu kagendam ku Suranggana. Tur sabalikna ari ka Soma mah jiga anu teu bogoheun. Jadi aing harita nganggap musuh gerot ka si Suranggana teh alasanna mah ku hiji ku dua. Manehna teh reurejengan jeung nyetarminah. Jadi hiji masalah anyar anu beuki nambahan kacecep ka manehna, ceuk Ki Sabtonah. Salarea ungguk-unggeukan ngadenge pedaran Ki Sabtonah. Ari ceuk pamanggih Ki Sila. Nah si Suranggana teh jelema jahat. Nya dah ceuk pamanggih Ki Sila kumaha tah? Nah Suranggana teh jahat teh, tante. Samemeh ngajawab Ki Sabtonah ngarenghap heula. Anu mika cecep ka jalma acan tangtu dumeh alasanana eta jalma teh jahat, ceuk Ki Sabtonah ngajawabna teh henteu togmol tepikeun ka Santa mah teu ngarasa sugema. Atuh Santa teh tumanya deui. Nah Suranggana teh jalma jahat? Ditanya pikeun kadua kalina Ki Sabtonah ngareret ka Santa. Ari sia urang mana? Ceuk Ki Sabtonah neuteub seukeut. Ditanya kitu Santa mah rada baluar balieur sabab sabenerna mah manehna teh henteu purun cacarita perkara dirina. Kami mah jalma keur gumbara we ngan di sabab tempat loba narima beja. Pajah jalma anu ngaranna Suranggana teh jahat ka bina-bina cenah sabab gawena teh tukang bobok, tukang rampok, tukang mukakeun androk, ceuk Santa. Di bejaan kitu Ki Sabtonah ukur ngabelengeh seuri. Keun bae atuh da eta mah geus tuman si eta mah dituding kitu, ceuk Ki Sabtonah geus ngabelengeh deui. Tapi nah bener mainna teh tukang gadabah cawene? Ceuk Santa angger penasaran. Ceuk Ki Sabtonah pikeun nanggap naha eta jalma jahat atawa henteu. Pikeun nganggap naha eta jalma jahat atawa henteu. Alusna mah ulah ladang beja jeung cenah. Lamun sia nuding si Suranggana jahat, kudu kapanggih jahatna ku sia. Mun sia nuding si Suranggana teh tukang ngedabah cawene, oge kudu kapocongok ku sia eta polahna, tembal Ki Sabtonah. Di omongan kitu Santa kerung atuh cenah mun keukeuh peuteukeuh kudu kitu mah di dunya teh bakal hese neangan jalma jahat. Sabab teu kabeh laku lampah jalma jahat bisa kapocongok. Tapi kapan ceuk Sila? Ti Indrakila keneh oge aya tanda-tanda mah geus nyampak. Buktina eta jalma teh kolu ngarebut babene batur. Ceuk Santa tugenah mireungeuh Ki Sabtonah jiga anu teu ludeung nuding goreng ka Suranggana. Bener ari teh sopana mah. Tapi da bongan dilayanan ku awewena. Malah aing mah nyoho inya anu harita kekeureuweut nyoso bogoh teh nya si Tarmina. Nyatana mah ti pihak awewe, ceuk Ki Sabtonah bari semu malaweung. Kitu teh meureun manehna mah jadi ras inget ka Soma nyaeta anu jadi papacangan Nyi Tarmina. Ki Sabtonah ngahruk ceuk pikirna si Soma teh jalma suwe geus mangkat dewasa teh ngalaman nyacapkeun birahi dan Nyi Tarminah
anu sasatkis jadi pepacangan anak kalah bogoh ka batur. Atuh keur budakna angger kata langsara da sasat jadi anak jadah. Soma teh lahir ladang getih ki Sabtonah ngan ku sabab indungna teu dikawin ku manehna. Atuh menang 11 tahun mah ki Sabtonah teh teu wani ngaku anak ka Soma da sieun wirang teh. Sanggeus ki Sabtonah daek ngaku anak ka Soma hubungan anak jeung bapa teh henteu kungsi lila sabab Soma kaburu maot gara-gara dina perjuangan ngalawan baladna ki Banaspati. Sabot ki Sabtonah ngalamun kitu ari Santa mah terus we ngabamblam. Manehna nyebutkeun yen jalma di dieu nyebutkeun yen anu boga lampah jahat di sababaraha lembur teh nya Suranggana pisan. Malah ieu urang Girinata ge aya nu apaleun yen waktu keur di Tanjung Pura cenah. Si Suranggana teh kungsi maehan anakna cutak Tanjung Pura. Duh, sok padahal cenah eta budak parawan teh geus tidak dikawinkeun ka manehna. Ceuk Santa hantem nembongkeun hal-hal gorengeunaan Suranggana. Nya aing ge ngadenge. Tapi da sakadar kitu we nya eta ukur nempa beja ti batur. Heueuh, ukur nampa beja ti batur. Aneh pisan eta beja teh. Pajah si Suranggana ngagadabah calon pamajikanana. Asa kuning nangnya, ceuk ki Sabtonah ngah kae seuri. Santa keukeuh neuteup ka ki Sabtonah susuganan eta kolot teh boga penjelasan anu leuwih marele deui. Anu puguh mah cutak Tanjung Pura teh henteu resepeun ka si Suranggana sabab urusan politik. Suranggana apaleun yen cutak Tanjung Pura teh bilu ka Ki Banaspati dina upaya ngarurug Cirebon jeung Sumedang Larang. Ari cutak Tanjung Pura apaleun yen Suranggana teh deukeut pisan boh jeung Cirebon boh jeung Sumedang Larang. Ku mireungeuh kitu aing mah lain mikiranan nah si Suranggana teh jalma jahat tawa lain. Tapi leuwih mikiranan eta keanehan dipatalikeun jeung urusan politik anu harita aya. Cutak Tanjung Barat hariwangeun. Cutak Tanjung Pura maksud teh hariwangeun ka Suranggana sabab Suranggana nitenan yen ka Tanjung Pura teh sacara rerencepan aya pasukan demit anu datang ti Banten. Ceuk ki Sabtonah. Aduh, tapi kisilah di wewengkon Tanjung Siang teh. Katu cagara herang, si Suranggana oge diibur-ibur cenah geus ngagadabah cawene. Ayeuna di Girinata geus aya deui budak cawene anu perlaya alatan digadabah. Moal mah eta teh raket batalina jeung pola-pola si Suranggana. Ceuk Santa keukeuh hayang mereka yakinan ngeunaan kajahatan Suranggana. Tapi pan eueuh nu macongok nyaksian yen si Suranggana anu boga polahna. Ceuk ki Sabtonah deui. Aya hadena upami kisilah ilubiung lah dina ngarengsekeun ieu masalah. Ceuk Santa. Aing mah geus embung kalibatkan urusan politik deui, tembal ki Sabtonah. Ieu mah lain urusan politik, tapi urusan dina ngarengsekeun jeung ngabasmi kajahatan. Ceuk Santa motong omongan. Da aing mah teu percaya si Suranggana boga gawe kitu peta. Sakanyaho aing si Suranggana mah tara kokomoan ngagugulung urusan pribadi. Angot anu marupa kasenengan lahir mah. Ceuk ki Sabtonah mungguh matak handeueul keur Santa. Tapi keun kamarulangna deui urang lembur Girinata ka cindekanana yen naha bener Suranggana teh jalma jahat atawa lain. Henteu puguh buleud hideungna. Malah lalaki urang Girinata anu samemehna ngaku geus milu ngepung Suranggana di ieu lembur. Ari geus ngadenge pamanggih ki Sabtonah sarupa kitu mah deui maranehna teh oge jadi ngolembar. Anehna ari Santa mah angger we panasaran. Nu matak waktu nu sejen marulang deui teh manehna mah tetep cicing di dinya da hayang keneh cacarita jeung ki Sabtonah. Kisilah kami geus sapamadegan jeung anjeun. Yen uding batur nu boga lampah teh uni teh kudu puguh dasarna. Kudu puguh buktina lah. Tapi lamun sagalana kudu kapocongok ku mata jeung celi sorangan eta bakal hese. Meureun lamun rukun kudu kitu mah bakal loba jalma jahat salamet ku sakadar urang kabeneran teu nyaksian. Heueuh teu nyaksian sorangan lamun manehna milang jahat. Padahal di sagigireun eta teh eces loba saksina pan. Malah kami mah narima ieu beja teh ti jalma nu ngalaman diguna sika ku Suranggana. Ceuk Santa basa ukur paduduaan jeung ki Sabtonah. Sia mah jiga-jiga keur neuneun ka ceuceup ka si Suranggana teh.
Nah saha atuh anu kungsi nyaksian si Suranggana milampah kejahatan teh, ceuk Ki Sabtonah jadi penasaran. Atuh daradat Santa medar pengalaman goreng dununganana anu geus ngaku jadi korban kejahatan Suranggana. Nah saha dunungan sia teh jalu, ceuk Ki Sabtonah beuki penasaran bae. Santa tadi nama rek sapok-pokkeun pisan nyebutkeun ngaran Arya Perbangsa ngan sanggeus inget kana hiji masalah letahna dikeunyarkeun deui. Mangga heula mantong maka ngabejakeun Gusti Arya sabab aing acan nyaho naha ieu jalma teh musuhna tawa lain, ceuk pikir Santa. Manehna teh kapan kungsi nyaho yen anu jadi dununganna loba dianiaya ku musuh-musuhna sanajan cikeneh manehna nampak kanyataan yen Ki Sabtonah teh kungsi jadi musuh bubuyutan Suranggana, tapi can karuhan ieu jalma teh boga hubungan anu hade jeung dununganana. Nu matak pikeun jaga-jaga bisi aya kajadian anu teu dipiharep manehna moal wakabetus saha anu jadi dununganana. Ngan sanajan kitu deui, Santa mah tetep hayang ngabuktikeun yen jalma anu ngaran Suranggana teh mangrupa jalma jahat. Sakurang-kurangna kitu pamanggih dununganna mah. Ukur dunungan kami nu sanggup ngabuktikeun yen Suranggana teh jalma jahat mah sila, ceuk Santa. Nya saha atuh dunungan sia teh? Ceuk Ki Sabtonah penasaran. Molo ka dibejakeun sahasana mah lah. Sebab dunungan kami teh loba ka paur ka ambeul ku Suranggana. Sebab cenah eta jalma teh teu boleh ngadadoho nyawa dunungan kami, ceuk Santa. Kumaha mun aing nepungan dunungan sia? Ceuk Ki Sabtonah netep seukeut ka Santa. Di omongan kitu Santa ngahulang heula. Lamun ieu jalma dibawa ka Guha Lawa, matak bahaya moalnya ka Gusti Arya, ceuk pikirna. Leng Santa teh mikir deui Ki Sabtonah teh sanajan geus kolot oge tapi mangrupa jalma bedas lamun kungsi jadi musuh surna Suranggana mah. Manehna miharep lamun mah Ki Sabtonah bisa gabung jeung dunungan anak meureun kadudukan Arya Perbangsa teh bakal kuat. Rek babalagon jangan we ku aing mah dibawa ka Guha Lawa. Ngan lamun mah ieu jalma matak bahaya keur Gusti Arya. Keun baelah urang sanghareupan bae ku aing. Kitu ceuk jalan pikiran Santa harita. Waktosna seep kasuge pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heulanya, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun wilujeng kantun permios.